Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi anu Delmur, baraya anu di kota, kum di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Kang Aher Laban genep MC anu baris nyarengan sababaraha menit kepayun dina acara midangkeun hiji informasi atuh mudah-mudahan tiasa aya manfaatna kanggo baraya kapeatur sadayana. Kukituna urang ngawitan wae nya sareng urang regepkeun babarengan. Baraya kapeatur dina danget ieu urang sasarengan ngabahas hiji informasi nyaeta ngeunaan sajarah Kota Bandung. Pamirsa Kapiatur TV, sejarah Kota Bandung dikawitan di masa kolonial Portugis di abad anu ka-7. Kota Bandung diadekeun ku kabijakan bupati dina waktu saharita nyaeta Bupati Bandung anu kasalapan nyaeta Raden Adipati Wiranata Kusuma tina tahun 1784 dugi ka 1820 genep. Kota Bandung diadekeun ku kabijakan bupati anu waktu saharita nyaeta Bupati anu kasalapan Raden Adipati Wiranata Kusuma di tahun 1784 dugi ka 1828. Namun dina proses pangadaganana teh nya dipercepat ku pamarentah Gubernur Jenderal Hindia Belanda anu ka-30 genep nyaeta Herman William Daendels di tahun 1808 dugi ka 1811. Ku surat keputusannya atanapi istilah asing nama The Slide ti kaping 25 September 1810. Nya aya keputusan surat keputusan nya ti si Gubernur Belanda dina waktu saharita teh. Sehingga dina kaping 25 September 1810 teh dijantenkeun salaku poe jadi Kota Bandung. Bulan Desember 1788 POC nya pemirsa atanapi Verenigde Oost Company dina bulan Desember 1788 POC atanapi kepanjangan teh Verenigde Oost Company. Nah gitunya upami telepat mah ngalaman kebangkrutan gitu ta, sehingga sadayana aset sareng kekuasaan teh diambil alihnya ku Republik Batavia gitu ta 1785 dugi ka 1800 genep. Dina tahun 1800 genep ta salah sahiji aya tokoh nyaeta Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte gitu ta ngadegeun Republik Batavia selaku penerus kerajaan Belanda ta jantennya POC teh ngalaman bangkrut gitu ta, sehingga sadayana aset teh nya diambil alih ku Republik Batavia anu diadegeun ku Napoleon Bonaparte. Sareng eta si Napoleon Bonaparte teh ngangkat raina nyaeta Louis Napoleon gitu ta. Napoleon gitu tanya Louis sareng ngangkat raina nyaeta Louis Napoleon gitu ta, diangkat janten raja dina waktu saharita teh kanggo mempertahankeun wilayah kolonialna di ancaman Inggris ta. Louis Napoleon ngangkatnya salah sahiji anu berpengalaman tina militer yakni Herman William Daendels tanya salaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda di antawis tahun 1808 dugi ka 1811. Ta si William Daendels teh diangkat janten Gubernur William
janten gubernur Hindia Belanda nya ku Raja Louis Napoleonnya salaku raja tadi teh. Gubernur eta teh ngagaduhan misi unu utama nyaeta mertahankeun Pulau Jawa ti serangan Inggris gitu ta. Gubernur Jenderal Hindia Belanda eta teh nya ngagaduhan pendapat mobilisasi darat langkung sesuai kanggo mertahankeun Jawa tina serangan Inggris gitu ta. Kumargi Inggris ngagaduhan kekuatan armada laut anu unggul di waktu sarita teh gitu ta. Salah sahiji misi nu pangageungna teh nyaeta ngawangun jalan raya pos. Itunya anu istilah asli nama Great Post Way. Anu manjangnya ngahubungkeun anyernya di tungtung barat Pulau Jawa dugi ka Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km. Jalan raya pos anu dia disebatkeun teh nya ngagaduhan dampak anu sakitu ageungna kota-kota anu di langkunganana sapertos Bandung salah sahiji contona gitu ta. Dina awal jalan raya posnya anu ngagaduhan jarak 11 km nya di utara Krapyak anu ayeuna mah Krapyak teh daerah Kolot gitu ta. Dina awal jalan raya pos anu ngagaduhan jarak 11 km di utara Krapyak anu ayeuna mah daya Kolot Krapyak teh Denles marentahkeun Kabupati Bandung anu kagenep nyaeta Raden Adipati Wiranata-Kusuma II kanggo ngawangun ibu kota Bandung anu anyar di sakitar jalan nu tos disebatkeun di luhur. Ucapan Denles teh nyaeta anu terkenal gitu tanya nyaeta Zork that als ik truk come higher and stead is gebaun. Upami aya kalepatan mah tiasa di lareskeun gitu tanya di kolom komentar. Anu ngandung hartos nyata usahakeun nya usahakeun upami aya anu dongkap deui ka dieu tah hiji kota tos diwangun gitu tah. Hartosna teh kira-kira sapertos kitu. Wiranata-Kusuma kadua salajengna milihnya hiji lokasi di caket sumber mata air anu ngagaduhan nami nyata Sumur Bandung. Dina bahasa Sundanya dina bahasa urang Sumur Bandung ngagaduhan hartos nyata sumber anu berhadapan gitunya ta siling hareup gitu. Kadua sumur nu tos dicarioskeun teh ayana di tepi barat Sungai Cikapundung gitu ta. Hiji sumur ayana di Balai Sumur Bandung atanapi gedung PLN distribusi Jawa Barat sareng Banten nah, Jalan Asia Afrika gitu ta. Sedangkeun sumur lainna aya di hanapeun wangunan tilas kompleks pertokoan Mirawar anu ayeuna mah alun-alun Bandung. Sesuai sareng konsep tata ruang tradisional Bupati Raden Adipati Wiranata-Kusuma II sareng sajumlah rakyatna ngawangun pendopo di sisi selatan alun-alun Bandung. Ing hareup ke arah Gunung Tangkuban Perahu anu mangrupikeun simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda gitu. Kepercayaan masyarakat Sunda tehnya sedangkan Masjid Agung Bandung anu ayeuna mah Masjid Raya Bandung gitu ta. Diwangun di sisi barat alun-alun tak sareng pasar anu letakna di sisi timur. Tina hiji surat keputusan pemerintahan Belanda kaping 25 September 1810 Kota Bandung dinyatakan selaku ibu kota Kabupaten Bandung sehingga tanya dina kaping 25 September teh ditetapkan selaku poe jadi Kota Bandung. Nah, gitu kapiatur TV janten tak berdaya kapiatur TV nya dina kaping 25 September teh tos ditetapkan selaku poenan jadi Kota Bandung. Dina masa pemerintahan Raden Adipati Wiranata-Kusuma anu kaopat nyata diantara
tahun 1846 dugi ka 1874 tanya dikenal ya ku julukan dalam bintang gitu ta. Ibu kota karesidenan Priangan gitu ta dipindahkeun di Cianjur ka Bandungnya anu berdasarkan gitu ta surat keputusan nomor 18 tahun tanggal 17 Agustus 1824 gitu ta. Ima residen Priangan tehnya anu ngagaduhan letakna teh di Jalan Pasar Baru anu ayeuna mah Jalan Otto Iskandar Dinata gitu ta. Diwangun tahun 1867. Nah, sedengkeun kantor residen Priangan anu diwangun di sisi timur Hotel Posron anu salajengna janten Hotel Sapoy Honan gitu. Dina kaping 1 April 1806 Gubernur Jenderal J.B. Panhut ku ordonansi kaping 2 Februari 1806 tanya tos diundangkeun tos dijadikeun undang-undang gitunya kaping 1 Maret 1906 yen netapkeun Kota Bandung gitu ta ditingkatkeun statusna gitu janten pemerintahan kota gitunya tanapi istilah sinama gimit gitu. Dina waktu harita teh ta Kota Bandung resmi lepas gitunya di Kabupaten Bandung gitu. Mung ibu kota kabupaten masih terletak gitunya letak nanti masih kene di dinya di Kota Bandung gitu ta. Pamirsa Kapiatur TV panginten sakitu wae atunya informasi anu kusim kuring tos di pasikeun ka pamirsa sadayana mudah-mudahan aya manfaatna kitu sakedik mah. Kanggo informasi anu salajengna mangga teras tonton deui video anu salajengna anu bakal di upload kusim kuring gitu ta. Sapertos biasa upami aya saran atanapi kritik anu ngawangun mangga diserat di kolom komentar. Sareng tong hilapna ngeklik nya pencet tombol subscribe-na, like sareng komena gitu ta. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.